teh asa lapar. Aya Banara Garing. Rek ngaladum sampe we. Arek nyopet aya kantong cegan we aya opieun nek dicopet biasana sok aya da aya ya opieun geuning ge tuh. Mana nyopet? Mana nyopet usaha? Maneh nyaho naon beunceuk? Dibejaan ku kolot teh. Hah? Duh jeung aratul deui lah. Jeung osi leutik ka mana di eueuh. Engko nek ka kebon cenah, tapi di kebon eueuh ka mana osi leutik teh nya. Ocem leutik. Ocem ka mana si Ocim teh eueuh geuning. Ocem. Jim, tuh di goroan beunceuk. Ku gauran usaha. Tuh ku jangkrik gede. Astagfirullahaladzim. Wah, si lamu ke aing. Akala buku puas ya mah. Puas aja ku aing dilabukan. Kalau susurian ya mah. Budak teh nemen-nemen teuing. Kadieu lah. Naon? Wah, dasar wajah aing tah. Aing mah beri baju ku aing. Ku aing di saudara. Dasar beunceuk. Ampun budak teh aing mah Tebeunang om. Ada Ocim, om. Ada lagu jubarkeun. Budak teh gawekeun wae aing jadi borok. Ayo buru atuh Tim. Orang teh da kudu bersih teh kumaha teh. Yang dari mantan yo, belok lah tiris. Oke lah, ku gede. Waduh borok kasur luhur euy. Ya. Aduh, geus gini mah gini pojok cek aing ka sia om. Aisyah kuna anu om kalaguyang dina leutak. Kumaha urang we? Ana si kadun gede teh.
Barasa aing dengan dijemput. Mandi aing mah gitu. Bisa hudang dengan aing. Mandi aing mah. Barasa dengan aing. Masuk. Kamana budak leutik teh eueuh ka dieu. Geus beurang eueuh datang budak teh. Ka dieu kitu ka kulon kanu bala. Ah pira aku juga duing kanu bala mah budak teh. Tu si Om keur tapak deui wae jelema teh. Saha nu wani maledog urang dicok ya panona ku urang. Ih si Om kasurupan. Ih si Om tuh kasurupan. Kunaon kadon? Entong kali tuh sia si Om keur kasurupan tuh di ditu. Ha puas ditipu ku aing. Asa tunuh ieu teh rek kasaung. Kadon, lihat tuh. Geuning sawo maneh kadon lega. Kadon geuning sawo maneh lega. Ya lega sawang ka ditu tuh parat nu riling. Ya heuh atuh da kudu. Geuning si oneng bongeun wae. Oh kumaha teh nya doh. Jadi mungun wae si onengna. Ayo urang. Kadon tong geus wae. Oh atuh irungna puguh lah. Tu si kadon dorong-dorongkeun ku aing. Tuh si Om Gelo terdengar. Si Om Gelo terdengar teman-teman. Si Oma kalah dorongkeun. Duh, barlok ieu deui ceng lah aing ah. Pada kadon jika bedul. Tah, ledokeun ku aing ah.
Nah, Budak teh nya lah aing mah. ini mari ke mana? Ka ditu rek nempo sawah. Naon? Rek nempo sawah bisa ruksak. Woi, tong tadi tuh bedul. Dul di mana? Tuh. Ah piraku, Ceng. Oh. Di mana di ditu? Di sawah mana? Wah. Keun wae lah naik di dahar bedulna. Ih, abis kami si Ilem di dahar bedula. Oh iya itu gini si kalun kalah guyang di kota kan. Cok digujubarkeun tadi ku si Om jeung ku si Osim leutik. Laliwar lah. Eta mah geus teu aneh jelema eta mah. Balik aja tiris Ningali si Ocim tuh. Tuh Ceng, tuh ningali. Teuing ke mana tuh? Kudu ningali, ha? Waalaikumsalam.